Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin ya Allah ya rabbal alamin. Adar susah di suwasituna ari pelajaran anu kagenep puluh genepna. Fi silatil arhami tetep dina martelakeun nepungkeun kabarayaan wal wasiyati sareng wasiat bil jari ka tetanggana. Qala ngadawu Allah Ta'ala Gusti Allah Ta'ala wa'budu sareng kudu ibadah aranjeun Allah ka Gusti Allah wala tusyriku sareng ulah musyrik aranjeun bihi ka Allah syai'an kalawan hiji perkara wabil walidaini sareng ka indung bapana ihsanan kudu nyieun kahadean wabidil kurba jeung ka sakabeh baraya wal yatama sareng ka pirang-pirang anak yatim wal masakini sareng ka pirang-pirang jalma miskin wala jari sareng ka tatangga dil kurba anu deukeut wala jaril junubi jeung ka tatangga anu jarauh wasohibi jeung ka babaturan bila jambi anu aya gigireun wa sabili sareng ka wa bani sabili sareng ka ibnu sabil wa ma sareng ka abid malakat anu ngamilik naon aimanukum pirang-pirang leungeun aranjeun warwa sareng ngariwayatkeun sa Syekhani Bukhari Muslim ani Abi Hurairah radhiyallahu anhu katampi ti Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayaktosna kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ta ngadawu Rasul innallaha sa'inyana Allah ta'ala mahlul arwah khalaqo eta ngadamel Allah al khalaqo ka makhluk hatta idza parago nepi di mana-mana beres Allah minhum tina itu khalqu qamat maka ngadak naon rahmu pakolat maka nyarios irahmu hadza ari ieu maqamul aidi eta maqamna pangraksa minal qati'ati tina mutuskeun kabarayaan qala ngadawu Allah na'am sumuhun amata rudaina naha henteu ridho anjeun an aswila kana aya nepungkeun kami man ka jalma waswala ka anu nepungkeun ieu man ka anjeun wa qata'a sareng megatkeun kami man ka jalma qata'a ka anu megatkeun ieu man ka anjeun qata'aki anu megatkeun ieu man ka anjeun qalat ngadawu ieu rahmu bala sumuhun qala ngadawu Allah fadzalika mangka ari itu mazkur laki eta tetepikeun anjeun Adar susah bi umasitu nari pelajaran anu kagenep puluh tujuhna bistihbabi talaqatil wajhi eta tetep dina martelakeun sunatna bear budi bear budi pameunteun wati bil kalami jeung alusna omongan qala ngadawu Allah taala Gusti Allah taala walau kunta fadzan ghalidal qalbi lang paddu min haulik walau kunta sareng lamun bukti anjeun teh fadzan eta bengis ghalidal qalbi anu keras hatena lang paddu maka tang tu bubar jalma-jalma min haulika ti sakurilingan anjeun wa qala sareng ngadawu saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqu kudu ngaraksa anjeun annara kana neraka walau bisyikki tamrotin walau bisikis yang sanajan ku nyidakehkeun walau bisikit tamrotin jeung sanajan nyidakohkeun ku sabelah korma paman mangka saha jalma lam yajid anu henteu manggihan ieu eman pabikalimatin thayyibatin maka kalawan omongan anu alus adar susah min wasituna ari pelajaran anu kagenep puluh dalapan pinnahi eta tetep dina pertelakeun ngalarang anita baghadi tina silih banduan wa tahasudi sareng silih hasudan wa idza il mukmini jeung milaraan ka mukmin qala ngadawu sallallahu taala Gusti Allah taala innamal mu'minuna pastina ari sakabehna jalma mukmin ikhwatun eta dulur wa qala ta'ala sareng ngadawu Allah taala am yahsudunan nasa ala ma atahumullahu min fadli am yahsuduna balik pada hasud itu Yahudi annasa ka jalma-jalma alama kana perkara atahum anu maparin ka ieu nasa Allah Gusti Allah min fadlihi tina nugrahna Allah wa qala ta'ala sareng ngadawu Allah taala ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin ya ayyuhalladzina hey eling-eling jalma-jalma amanu anu iman ieu ladzina la yaskhor ulah ngahinakeun saha kaumun hiji kaumin ti kaum ti hiji kaum asa boa-boa naon ayakuna yen
aya itu kaum teh khairun eta leuwih alus minhum ti itu kaum anu ngahina wala sareng teu meunang ngahina saha nisaun pirang-pirang awewe min nisain ka awewe deui asa boa-boa ayakunna naon ayakunna yen bukti ieu awewe hina teh khairon eta leuwih alus minhunna tinimang itu anu ngahina wala talmizu sareng ulah nyala aranjeun angfusakum kana awak-awak aranjeun wala tamna bazu sareng ulah nyebut-nyebut ieu aranjeun bil alqabi kalawan ngaran-ngaran anu goreng bisa karena eta pang goreng-gorengna naon al ismul fusuku nyebutan naon al ismu nyebutan al fusuku pirang-pirang sesebutan goreng ba'dal imani dina sabada iman. Warawa sareng ngariwayatkeun sa Syekhani Bukhari Muslim an Abdillah bin Umar katam piti Abdillah putrana Umar qala ngadahu Abdullah qala ngadahu sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al muslimu ari jalma Islam man eta jalma salima anu salamet ieu man salima anu ngarasa aman saha annasu jalma-jalma min lisanihi tina lisana ieu si eman wa yadihi sareng leungeunna ieu eman wal muhajiru sareng ari jalma anu hijrah man eta jalma hajaro anu hijrah ieu man makana perkara naha anu ngalarang sahallah Gusti Allah anhu tina itu mah wa qala sareng ngadausan Nabi sallallahu alaihi wasallam la tabaghadu ulah silih benduan aranjeun wala tahasadu sareng ulah silih hasudan aranjeun wala tadabaru sareng ulah beda tujuan aranjeun wala taqatu sareng ulah silih pegatkeun aranjeun wa kunu sareng kudu bukti aranjeun teh ibadallahi eta pirang-pirang hambana Allah ikhwanan anu duluran wala yahilu sareng teu halal muslimin ka jalma Islam naon ayah juroyen ngareheng ieu si muslim akhahu kadulurna ieu muslim fauqa salasin dina saleuwiheun 3 poe adar suta si wasitu nari pelajaran anu ka salapan ka 60 salapana fi padli du'afatil muslimina eta tetep dina martelakeun kaleuwihanana muslim anu lalemah wa fuqaraihim jeung pirang-pirang fakirna ieu muslimin qala ngadawu sallallahu taala Gusti Allah taala wasbir sareng kudu sabar-sabar anjeun nafsaka kana awak anjeun ma'alladzina sarta jalma-jalma yad'un anu ibadah ieu ladina robahum ka pangeran ieu ladina bil ghadati kalawan isuk-isuk wal asyi sareng pas sore yuridu anu ngarep ieu ladina wajhahu kana ridona Allah wala ta'du sareng ulah ngabalieurkeun wala ta'du sareng ulah ngabalieurkeun naon aina ka dua panon anjeun anhum ti itu ladina turidu anu karep ma anjeun zinatal hayati dunya kana ngala kaalusan kahirupan dunya warawa sareng ngariwayatkeun sa Syekhani Bukhari Muslim an Haritsah bin Wahbin katam biti Haritsah putrana Wahab qala ngadaw Haritsah sami itu ngoping kaula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ta ngadaw Rasul ala ukhbirukum nahan teu hayang ngabejakeun kami ka aranjeun bi ahlil jannati kana ahli surga kullu dhaifin eta sakur-sakur anu lemah mustada'afin tur anu dilemahkeun law aqdasama lamun ngadua itu kul alallahi ka Gusti Allah la barrohu tang tumere Allah ka itu kul ala ukhbiruhum nahan teu hayang ngabejakeun kami ka aranjeun bi ahli nari ka ahli neraka kul utulin eta sakur-sakur anu keras khawat jawadin anu bengis mustakbirin tur anu takabur adar susabun ari pelajaran anu ka-70 fi madhi hasanil khalqi eta tetep dina martelakeun ngalemna alus akhlak wal hilmi sareng sabar wa rifqi sareng welasan qala ngadawu sallallahu taala Gusti Allah taala wal kaziminal ghaidha wal afina 'anil nas wal kazimina jeung kanu nahan kabeh al ghaidha kana ambek wal afina sareng anu ngahampura kabeh anin nasi ti jalma-jalma wallahu sareng ari Allah yuhibbu atanu mikaresep Allah al muhsinina ka jalma-jalma anu tukang nyieun kahadian wa qala ta'ala sareng ada Allah taala khudil afwa kudu nyokot anjeun al afwa kana ngahampura wa amur sareng kudu marentah anjeun bil urfi kana kaalusan wa arid sareng kudu ngabalieur anjeun anil jahilina ti sakabeh jalma-jalma anu bodoh
Wa qala ta'ala sareng ada Allah ta'ala. La tastawil hasanatu wala sayyi'ah. La tastawi henteu sarua naon al hasanatu kaalusan wala sayyi'atu sareng henteu sarua naon sayyi'atu kagorengan. Idfa kudu nolak anjeun billati kalawan perkara hiya anu itu lati teh ahsanu eta leuwih alus. Faidal ladzi mangka di mana-mana anu bainaka eta tetep di antara anjeun wa bainahu sareng di antara jalma naon ada watun permusuhan kaannahu seolah-olah jalma teh waliyun hamimun eta sobat anu dalit wa ma yulaqaha jeung teu daek nolakana sayi'ah wa ma yulaqaha jeung teu daek nolakana sayi'ah kalawan hade saha ilal ladzina angin jalma-jalma sabaru anu sabar ilal ladzina wa ma yulaqaha jeung teu aya anu nolak goreng kalawan hade saha illa dzu hadzin angin jalma anu boga bagian azimin anu pohara gedena. Warawa sareng ngariwayatkeun sa Syekhani Bukhari Muslim an Abdullah bin Umar katampi ti Abdullah putrana Umar qala ngadawuh Abdullah lam yakun teu bukti sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahishan eta anu dosa wala mutafahishan jeung lain anu midamel dosa wa kana sareng buktos Rasul yaqulu eta ngadawuh Rasul inna min khiyarikum ahsanakum akhlaqan. Inna min khiyarikum saenyana eta tetep tina pang alusna aranjeun ahsanakum ari pang alusna aranjeun naonana akhlaqan akhlaqna wallahu a'lamu bissawab.